Sedangkan Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu alan niron. Bahu lain lalagan jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae dek datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah awak tepati sehat, hayang puasa di bulan Ramadan deres kene. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas, datang deui ya Ramadan. Pamajikan geus ngagereung bae hayang meuli utang. Aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar, balik ka Lampung, di Lampung ge keur paili, ka Medan, ke Palembang, mending maling bae di dieu lah, motor madi buat gitu bae, macam-macam datang bulan Ramadan teh. Aya anu bunga, alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang hees kita subuh udang-udang jam 7:30 mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja bae nya ngunci maneh. Pamajikan lagi geus bingung, gateung mah eleh ngerekeun gateung. Aya nu kos kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta bae nu kararasakeun. Bangunan nu karituna bae puasa teh. Sedangkan Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu alan niron. Bahu lain lalagan jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk KS bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem, nu bingung urut tahun kamari can impas, aya anu di PHK macem-macem. Tahun bener teh maka bae. Oh nu bener. Nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Oh, gogosok dage make batu bangkong. Ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik aja. Besi kabogoh kecewaan. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu di subuh mandi deui di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah
iya mangus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan ieu jambut ka Bogor teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka Bogor di warung di deuleu tukang warung mah ieu tukang warung mah jeruk apel dicokot dipaling jang ka Bogor berani tak kos gitu tak pokoknya mah kajen ting batur kecewa ge asal ka Bogor ulah kecewa nyambut na pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka Bogorna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu bae nutupan ka Bogor bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh kok kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut ka Bogor pohara jasa nah ieu ge urang deuk nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut ka Bogor sebab hari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahoeun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjaranna aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teh dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae tamah nu aing nu bakal males teh sia mah puasa bae kajeun SPG subuh udang maghrib no problem aduh asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung bentak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees perkaleran ngees di titah ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tak iya dibandingkeun jeung hudang hebatan kena hees bareup pada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib baca sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik salat fardhu zuhri bareng teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir tetap salam ya Assalamualaikum boleh pak lagi teu baca istighfar teu baca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah nah udah ngasar kaca deui semua bareng salim pondok asih Allahu akbar Assalamualaikum brak deui udang maghrib nu disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak lagi nya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki nonton TV bae teu ngan cicing di hareup berjalan ai leungeun banyak kelantas bae ai mata kasih embah blon eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok anu kitu anu neuleukeun paling nyekal nama lebih parah teman terbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu geus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu banyak aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae geus geus cenah mah geus nyaho tamat teh Ramadan ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu mun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene blon temakian tambahan blon bin goblok temakian kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan
Quran gerak di mana tak Quran kuari di mana tanyakan ke Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui sarwana jeung bapak kolot teh blon kabeh siapkeun Quran cenah kieu ieu geus teu bisa majat geus teu kadeuleuh ka kaca di cenah teu geus teu bisa hese balewal deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres teh aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa ingat maca koran teh oh budak kena bebeja ka babaturanana ka anak tadi rame jasa kurang mobil dibalik kabeh mana cek Incu dan dibalik salah maca kadang koran anu dibalik kolot bener apa kos gitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae orang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana. Teu nyaho atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho oh ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ieu beli geus usia ay bapak aing mah teu jeung sit doang bos blor di mana geus mah nyahoeun bahwa ieu membawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi jalan ge disambung-sambungkeun dan nyambungkeunana teu rata ieu bupati bego ieu teu bupati teh lain urusan aing teh urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus apa nama ieu urang datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen ge haronges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya na teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye marigo udah nih dagang tuh di mana tuh di sambungan teh kayak apa itu pan bebeja ka dia penta yang meuli eta teh kene iya itu pan bebeja ka dia tuh boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng endong doang di mah atau kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditenggetkeun dicekal ieu sia urang mana urang anu ieu sia urang anu lain saurang kalamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah saya tia tah bego lah itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpangan ka Bandung bae teh naon sambungan rapihan rakyat leutik ieu nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguling di deul ieu kiai bengkak saya nggak ngaji cenah ieu emang kenapa sampit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ke bupati namanya sial ke bupati ya ulah ke bupati atuh ke urusan PU atuh kan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat nu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang hormat ka nyana sambut kurang nyaho lantaran tuh istimewanya teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran
berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno, niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah lawas tetep bae unggul bae menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah ka jeung kukumah teh lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus kita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus keun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudol ya supu Golkar deh beres terus cak Pudol ente aing mah duitna doang doang yang Haji Pendi ras teu bareres. Nah iya sambut di kumaha nyambut tak kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara. Nah urang mah pokona sambut Ramadan bakal dicaritakeun minggu hareup jadi maka syukur apa-apa doang ya minggu hareup urang nyaritakeun keutamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial ya saya ngabesan ya coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ngahormat mapang bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyada di papag aya gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan pae surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana kumaha hormat ka hormatna mapag bulan Ramadan pae 5 poe deui surga nah maningan pae tah meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cek aja pede puyeng aingnya kan tuh asana model nu kolot mending pae lah sakjana lah teu puasa tapi sorga kan mantep aduh tetep atuh pae ngajanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeun lah ka diri urang aya aing si bunga tantei deuk datang Ramadan jamongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing bunga teh siapa lapar sakena nya sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae ajuna rapat beuteung jubata kiceup teh di dinyana doang tah aing mah teu kuat teh tah aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar lah aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat kunaon aja puasa teu kuat teh pulpen kudu aleun sama lain puasa gering dah mah tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedangkan niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuh malaikat atid belah kenca mayal fizu min qawlin illa ladai raqibun atid tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun bagus atid nuliskeun goreng-goreng geus pada nyaho tah mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab nyahonya
ya nu diomong nu ditulis lo pagawean nyata jeung omongan. Nah nu zikir khofi aulia, para aulia Allah, para sholihin panera mah di jero hate cicing beus sungut nama balem matana kadang perem, tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah. Tah eta tak katulis tante ku malaikat. Eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat kajauhan ku malaikat. Cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat. Hate urang teh teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat. Mun Quran kaambe Quran, mun sholawat kaambe sholawat, mun zikir kaambe zikir. Niatan ge di jero hate, mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat. Mun niatan maling hangru, malaikat hangru amat ya. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe, wow pahit ya pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa, mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wah hebat jasa alatna luar biasa, tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu situ ngajina tetap tegenakeun ka dedeuna sebab niatana lain deuk Allah. Lempengkeun bukakeun hate bersihan dikawuhkeun pertama diri aing deuk ka Allah, dua batur deuk naluturkeun deuk Allah pokona mah iman ka Allah bae. Cek malaikat ieu meseungit ya beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ieu ya bau bentak geus menang can bau ieu ya. Udah kalau dilarang ulah main duit cilaka tuh main duit terus bah kurang kualitinya kan kok ican turun cina duit ayah tak kiai ngomong gitu belum tak kiai masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasanya mengisradahana dia mah antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah iya borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh untuk sih hati-hati ini sebuah negara buat dipuasakan negara mantap ya nah iya hati orang kaambe ku malaikat mantap sering tafakur ka Gusti Allah besi salah loyog hati hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambe na lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambe na teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuk nu mana tuh eta nu sok barengan jeung bupati iya tadi nu sok kampanye teh iya betul iya tadi hangru ka ambeuk malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareukeutan budak tah mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus, weh para malaikat itu mah seungit jasa tuh, komo kelekna seungit wae kamu. Niatanana Quran kaambe Quran, sholawat kaambe sholawat, zikir kaambe zikir, niatan bagus kaambe ku malaikat, niatan goreng kaambe ku hati-hati. Mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah henteu deuleu rupa jeung jasad tapi nu dideuleu hate. Geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke pangis ya jeung aing ka jeung kumaha engke ka pangis ya jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho aya urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikanyahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah geus mah Gusti nunggeus banges bae teh lah hampura Gusti itu aing ngahampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sing gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate
buka ke lempeng ke rapihan kabita amat mendongeng-dongeng para sahabat, para tabiin, para solihin di bulan Ramadan teh menang Lailatul Qadar. Aing mah bejana be ya datang ka buisan ye tareh pae can pernah manggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar. Ngagebrai caang Lailatul Qadar. Di puri ge aya teh si mbah ngagebrai. Ping-ping putih eta Lailatul Qadar keneh tah. Dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar. Jahanam da mah budak. Lain Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jekan jeung Nabi bulan gaul Ramadan syahru ummati entak jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu masa kadar 2 minggu deui urang siap-siap hawa naon saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan ya menggunakan geus kaambeuh ndeu pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa bae urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nita puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu tadi ganjar puasa sih kurang dia puasa ya aing puasaan si sarwiti si aljasa kurang lagi dia puasaan bohongan gua yang tanya nyana tenembal lah tanya deh nyilu kajunya nanong ngejebris tanya deh kus ya tilu kali diciduhan aing bener sama gua di puasaan sama kos itu batu nah iya puasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum atau budak nah itu kos itu tuh benang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng ngatur. Nomor kedua puasa ya mau puasa dengan sekadar awak supaya hararampang we daripada diet lah mendingan ya dipuasakan eta teh niit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beda ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakara istimewa ta puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah puasa bae ye mah tidak ku saha ieu ditanen teu ku saha hayang sorangan bae berarti kahayang sorangan ji cek Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing udah ganjar nage aing ditante naon teh ka sia aju sia puasa bae ya neraka sia teu beurang sambarangan puasa ge kudu aya parentah teh puasa mantak aya hiji waliullah beuki dahar jasa ieu dahar bae wali nya teu ganyawaan pacar lain wali jelema isuk-isuk uduk 2 piring berang setik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar beak dahar kan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak dahar malah dek ngaji ge nimbel belum dek ngaji ge nimbel sabaraha kebel na ngaji sih tetep nimbel bae persiapan caknya naik aya nu ieu puasa bae nu saurang mah puasa bae puasa sholat nah lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun rame na baheula laporan nanya mama kunaon ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula menek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa
murid geuneun lali itu mulut eta mah ayo bang puasa malah muridnya ayeuna naon teu loba omong muridnya mau ngomong itu ibadah situ dahar bae ayeuna mah henteu kiaina biasa bae nanya nanya tak luhuran mana tah ieu na martabat oh luhuran udah harbae balik ada kain can pati percaya panjanya asana jadi unggal kita kehebatan puasa tapi itu hebatan dahar bae saya sabulan nanya di ka kiai hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mananya masalahnya mas jangan nanya tadi kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh hararebat ngajina baragus murid abad ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna ke jero heula doa ka Allah oh barang keluar beda luhuran anu dahar bae yang aing mah bingung sakena luhuran anu dahar kakarak doa ikat di luai urang sabulan deui tanya deui kok kieu hebat di lain tempat nah jadi sarua jeung tadi tah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa kecek jadi jawabanana mama tator heula ka Gusti apoe 2 poe ka 3 poe aya jawaban luhuran nu dahar bae ciman bisa gitu ja kan cenah dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum beureum bae kana teu bisa luhur teu puyang engah cenah teh ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya nama deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu jadi seueur angkat ti mah atuh mah bangsa nanggaran-ngaran ore koros kabeh ieu mah tuh ieu mah batur ibadah ya ibadah kan ieu mah tilok puasa ieu mah puasa tah luhuran nu teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing berarti luhur jadi ge dahar bae sia mah sok juga sorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu mah nilai mah kabeh ge koros kabeh doh jadi kiai sok-sok kiai ge ore koros aing bapana ore koros pada kerombongan orang koros kabeh anu kan selipna di mana gitu nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seungeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar we belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun kan abdi mah aya ngaselipna oh budaya selipna saeutik mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalama sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama dahar ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar bae aya teh mapan terus bae atuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iman teh nya nama salapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teh keur ngaji bae loba teh mah kieu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali kan kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah bae ieu wali walingi belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nya teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu gitu ari ieu mah sarajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen kok bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah
deket jika Allah tak bisa jangan mah nu dahar bae mah hiji dibutuhkan dahar niat dan ibadah hari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasa saeutik deui mah ye cak eta nu suluk teh salih saeutik deui mah sieun lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka mantak nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalanan anak kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae muslim loba jasa tuh loba jasa selip lah tuh orangana ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah sama puasa siap tinggal ridhokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan kaju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tanu hebat mata urang ngalaksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngalaksanakeun parentah teu ngarasula panaek ieu aduh ya aing lapar jasa ieu teu genah hirup ya aing sebenarnya mah aing aduh ya parentah mah tapi aing lapar ya aing mun bisa demo mah ka Allah demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo emang tak ulah kos gitu lah ngarasula ridho nu nyieun urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu jeuleuh kumaha tenang Allah tah lain jahanam sama itu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya da di jero kamar lamun deuleu ieu tak ulah datang ka kos gitu kos budak ngangon orangan ngadapok bae di bujur kebo ketangangon eta iya ya jadi urang ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakiaeuna ridho abdi dibere soehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang pangkat ridhokeun sagala rupa kejadian di bulan Ramadan intina puasa orang supaya mantap jasa mundal jadi nulis kolot mah kudu dirapihan tanya jadi sambutlah Ramadan ku ridho